Kayak kene zaman kiwari jangan mempercayakan gitu ada. Hayang beunghar mah gawe usaha dengan modal nu bener. Teu mah daek kena ditipu. Kumaha ieu duit urang 200 ieu. Geus cocok lah 200. 200 heuh. Ieu bagi dua ieu. Aing lolobana meureun pan aing dukun. Kan ieu teh urang teh kerja sama nu ieu teh kompak. Dibagi dua lah. Sorangan hiji. Aing hiji, heeh. Sorangan dua. Aing ge sarua dua. Sorangan tilu. Nah, aing genan tilu, heeh. Ieu sisa 300. Geus lah hitung-hitung aing bolak-balik ka ditu ka dieu. Sorangan hiji aing dua, heeh. Geus ka dibere ku aing seburik mah. Lumayan. Aing balik lah, cek meuli andog aing. Jangan di, Masen. Tenang, Bah. Baru meureun. Uang. Uang. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 3, 4, 5, 6, 10 juta, 12, 17, 100 juta. Aku kaya. Siram semut. Siram semut. Mau kemana kau? Nah, siram semut. Dapat kau. Anjing, lag anjing. Aku kaya. Atut, 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 atut. Itu juga jangan kembali terkambalin. Kalau beneran ini mah. Jadi gitu di setelah. Masalah ieu mana ya? Hah? Mana tanggung jawab? Akun ke aing. Atut, atut. Nah, jadi buat kalian hentikanlah perjudian. Karena perjudian itu menyesatkan. Judi!